Ya Rabbi maulana wa hadza maqadirun ilahi munadiyan wa ala ruwiyaan Ayyuba alaihi salam wa huwa min waladil wasi min bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam kana rumiyan wa ummuhu bintu Lutin alaihi salam wa kana rajulan akilan nadifan haliman hakiman fa anta ya muna ya goyati li tajaluliha aiban goyrohu dicaritakeun ku Syekh Ahmad Al-Bajari riwayat Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam ari Kangjeng Nabi Ayub eta putrana Kiwasi putrana Kangjeng Nabi Ishaq Kangjeng Nabi Ishaq putrana Kangjeng Nabi Ibrahim taya Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam turunan daripada Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kangjeng Ayub alaihi salam pas samemeh diangkat ku Allah jadi nabi sareng rasul. Kangjeng Ayub eta urang bangsa Rum, ibuna Kangjeng Ayub putrina Kangjeng Nabi Lut. Ibuna Kangjeng Nabi Ayub adalah anakna Nabi Lut. Jadi berarti Kangjeng Nabi Ayub mah ti ibu turunan Nabi, ti bapak turunan Nabi. Kangjeng Nabi Ayub samemeh ku Allah diangkat jadi nabi sareng rasul. Kangjeng Nabi Ayub hiji lalaki anu landep akalna cerdas bersih karunyaan bijaksana kapapada. Ari bapakna Kangjeng Nabi Ayub hiji jalma anu loba pakaiana ngabogaan satu hewan piaraan onta sapi kuda bigol jeung himar. Pakaya di mana-mana tanah kering, tanah basah, sawah ngaranna loba pakayana bapak Kangjeng Nabi Ayub. Palama intaqala jami'u dzalika ila Ayub alaihi salam. Barang bapakna Kangjeng Nabi Ayub anu ngaran Kiwasi maot otomatis sakabeh pakaya nu jadi bapak pindah ka Kangjeng Ayub alaihi salam. Kawariskeun ka anak kanu ngaran Ayub. Wa kana qabla bi'satin nabi walahu zaujatun. Kangjeng Ayub samemeh ku Allah diangkat jadi nabi, jadi rasul. Pak, ieu Kangjeng Ayub ku Allah dibere kasugihan anu pohara. Berat benghar ku pakaya si jabrig aya di pipir, si jamrong aya di kolong, si jalu aya di juru. Lubak libuk lobak lebok sawah ledok pamajikan denok bari barang nak sagede sendok tembok. Kangjeng Nabi Ayub boga pamajikan tilu. Non tilu nyandung ngarakna. Istri Kangjeng Ayub anu kahiji anu kolot ngaranna Siti Rohmah. Siti Rohmah putri Ki Iprosim. Ki Iprosim putri putra Kangjeng
Yusuf, Kangjeng Nabi Yusuf putrana Kangjeng Nabi Yakub alaihi wassalatu wassalam. Jadi Kangjeng Nabi Ayub ieu kawin ka Siti Rohmah atau Siti Rohmah ge sarua turunan Nabi. Jadi jelas Siti Rohmah mah turunan anu mulia, turunan ti para anbiya. Pamajikan Kangjeng Nabi Ayub anu kadua anu ngaranna Siti Masiyah. Lamun anu kahiji anu kolot ngaranna Siti Rohmah, nu kadua ngaranna Siti Masiyah, anu katilu ngaranna Siti Lazimah. Siti Rohmah, Siti Masiyah, sarang Siti Lazimah. Ngeun di antara sekian istri Kangjeng Ayub anu solihah ngeun hiji saha Siti Rohmah. Hirupna cagerna geringna jeung Siti Rohmah beda jeung pamajikan anu dua nu ngaran Siti Masiyah sareng Siti Lazimah. Eta mah hayang kana duitna doang, eta mah hayang kana pakaianna doang. Kangjeng Ayub gering mah teu daek urusan kalah mabur. Jadi pamajikan okem tanu dua mah okem eta mah atunya hayang kana duitna doang. Waktu Kangjeng Ayub gering lamun usaha teh mah bangkrut telah mabur nya eta mah. Tapi piconton pikeun urang, mudah-mudahan pamajikan mbak urang ieu ulah doang Siti Masiyah, ulah doang Siti Lazimah. Mudah-mudahan istri urang, pamajikan urang bahnya doang saperti Siti Rohmah, sobar jelemana. Rek boga duit, rek henteu tetep kasalaki mah karunya bae. Cager gering karunya baik. Moga-moga pemajikan urang ulah gitu. Jadi ngan hiji anu solihah ngaranna Siti Rohmah. Kangjeng Ayub ku Allah dibere pamajikan tilu anu solihah ngan hiji anu kadua anu dua mah okem. Kangjeng Ayub boga pakayaan ngabadeg turunan atau warisan tinu jadi kolotna. Kangjeng Ayub ku Allah dipasihan ku Allah sifat-sifat akhlak-akhlak anu terpuji bijaksana nyahan kapapada. Somea sopan santun, teu takabur teu adigung, teu asa pang ayeuna. Karena nu mata kitu Kangjeng Nabi Ayub mah teureum katurunan indung bapa para nabi. Tajalla liman da'a rahiman li abdihi khabaron limani betuli pi'adi sobrihi. Kangjeng Ayub anu beunghar bari getol ibadah ka Allah teu kahalang ku pakaian. Ibadah mah terus bae beurang jeung penting, samalah maca zikirna bae ge. Kangjeng Nabi Ayub samemeh jadi nabi, maca zikirna bae ge Kangjeng Ayub mah sapoe sapeting 500.000 kali. Sabaraha cenah? 500.000 kali sapoe sapetingna. Munasabah sugih ge. Pantes sugih ge. Zikirna anu sakitu lobana. 500.000 kali, lain 500 kali, 500.000 kali sapoe sapetingna turutan tuh ku urang. Sehingga hatena Kangjeng Ayub tara poho syukuran kana nikmati Allah.
lisana Kangjeng Ayub tara poho tara eureun dipake zikir ka Allah berang penting zikir ka Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu Kangjeng Nabi Ayub samemehna diangkat jadi nabi. Wa tasaddaqa minal masakina wal fuqara wal adyafi wal aitam. Kangjeng Ayub teu eureun-eureun ngaluarkeun sedekah ka jalma fakir, ka jalma miskin, jeung ka anak yatim, jeung ka semah-semah nu datang ka Kangjeng Ayub. Teu eureun pakayana dipake sedekah, dipake wakaf, dipake nyeunan musola, dipake nyeunan masjid, dipake ngabayuan fakir jeung miskin, anak yatim jeung sajabana. Itu geus puguh ibadahna mah. Bahasadahu iblisu ala tilkal ibadah wa kana iblisu alaihi laknatu fi dzalika zaman. Ku ayana Kangjeng Ayub tukang ibadah ka Allah, loba dzikirna, loba hartana, loba sedekahna ka fakir miskin jeung ka anak yatim, kadeuleu kadenge kutang kurang iblis. Ieu iblis neuleuh kitu kalakuan Kangjeng Ayub hewaeun, dengki, syirik. Ari iblis di zaman harita ku Allah masih keneh bisa dibere kakawasaan, bisa turun unggah ka langit, bisa naik ka langit, turun ka bumi, bahkan iblis keur waktu harita mah bisa tembus ka langit anu katujuh. Itu beda di zaman Kangjeng Rasul. Waktu Kangjeng Rasul lahir pan iblis anu rek naraek teh pan teu bisa dijaga ku malaikat. Keur zaman harita mah iblis teh antara dunia jeung langit itu sok dipake jalan-jalan. Di alam dunia bisa naik ke alam langit, di alam langit bisa turun ke alam dunia, bisa turun unggah, diberi kebebasan ku Allah antara langit jeung bumi. Itu paranti jalan-jalan iblis. Ku ayana ieu iblis hewa hasud ka Kangjeng Ayub ningali kana ibadahna anu luar biasa jeung loba pakayana anu disodakoh-sodakohkeun. Kangjeng Ayub waktu harita keur ibadah di masjid, kacaritakeun iblis kulantaran hewa, iblis kulantaran hasud terus naik ke alam langit nepungan para malaikat. Cik iblis ngomong ka malaikat, malaikat naon iblis kieu aing ieu teu senang. Pan kunaon sia teu senang cik malaikat? Aing teu senang neuleuh Ayub anu sakitu ibadahna. Aing teu senang hewa pakaya-pakayana anu di sodakoh-sodakohkeun dibikeunan ka fakir jeung miskin. Cik malaikat iblis ya mah atuh memang kudu kitu teu bisa. Lamun tah ieu Allah ka aing mere kakawasaan, mere izin, eta Ayub kuaing rek digoda, Ayub kuaing rek dicoba. Anu pertama kuaing bakal dicoba sakabeh pakayana bakal diancur-ancurkeun. Anu kadua sakabeh anakna kuaing bakal dipodaran. Nu katilu Ayub lamun bener teu kagoda kuaing bakal dibere panyakit, bakal dijeunan panyakit tuan. Kitu cik iblis hewa iri dengki syirik
ka Kangjeng Ayub. Gancangna carita Pak waktu harita Allah ngomong ka iblis. Cik Allah iblis hayo sia kuaing dibere izin dibere kakawasaan ari sia rek kitu mah ngeun tetep iblis Ayub mah moal kagoda. Ayub mah jalma sabar, Ayub mah jalma bener, Ayub mah jalma sadar, moal kudu kagoda. Cik iblis Gusti lamun Gusti mere izin ka abdi, Gusti mere kakawasaan ka abdi, abdi ayeuna pisan ti alam langit rek turun ka alam dunia rek ngaruksak sakabeh pakaiana rek ngaganggu ibadahna. Pasalim fa innallah jalaluhu qadirun alal ahya min kulli ahyain. Gancangna carita barang iblis geus dibere izin ku Allah pikeun ngaganggu pikeun nguji coba kasabaran Ayub. Iblis turun ti alam langit ka alam dunia. Terus iblis datang ka sisi pasisir ngagerok-gerokeun anak buahna nu aya di eta tempat digerok-gerokeun. Iblis datangna ka sisi laut. Barang geus datang ka sisi laut iblis ngagerok-gerokeun kuabeh jurig-jurig setan-setan, jurig nyilinguri setan marakayangan kunti anak-anak kunti cik iblis kadia da karumpul. Si gundul, si pacul, si jambrong gerak kumpul kadia. Nu di luhur, nu di handap, nu di tatangkalan gerak kadarieu. Sia boga tugas ti aing. Barang geus kumpul cik iblis da aing baheula bisa ngagoda Adam sehingga keluar ti surga. Pan ku aing digoda. Piraku hiji jalma anu ngaran Ayub ku aing rek digoda teu kagoda. Aing minta bantuan ti saria. Cik anak buahna, siap bos. Barang geus beres tina musyawarahna antara iblis jeung balad-baladna musyawarah bubar nyebar ngalaksanakeun tugasna. Wa mado ala jar'ihi wa mawasihi wa ahriku wa ahlaku kula malin li Ayuba alaihissalam. Sakabeh jin jurig anu geus diparentahkeun ku iblis harita daratang ka tempat-tempat Nabi Ayub. Pepelakan Kangjeng Ayub, satu hewan piaraan Kangjeng Ayub eta kabeh diruksak, diduruk, tangkal karet diduruk, tangkal kacapi diduruk, sawahna diduruk, embe, sapi, onta, himar jeung bigol kabeh diduruk jeung kandang-kandangna ku iblis. Sedangkan kumaha Kangjeng Ayub sama sekali. Kangjeng Ayub mah waktu harita henteu terangan kana kalakuan tangkurak iblis. Henteu nempon kana ruksakna pakaya Ayub. Ngan Kangjeng Ayub mah terang ge eta pakaya anu ruksak sato hewan anu parae kulantaran aya seuneu ti jero taneuh anu ngaduruk anu gede kaluar ti jero taneuh
sehingga ngaduruk kandang-kandang B, kandang-kandang sapi ontak digol jeung sajabana. Teterang mun eta teh kalakuan iblis jeung anak buahna. Nya hoge kaduruk cenah kuseun. Kumaha Kangjeng Ayub biasa bae. Ibadah bae, zikir bae Kangjeng Ayub mah teu maelu kana pakaya. Sabodo teuing. Anu padahal waktu harita pakaiana beak ludes garing tutung tatangkalan jadi ruha kabeh satu hewan parae. Kumaha Kangjeng Ayub atuh terus bae zikir ka Allah, terus bae salat. Kek cik iblis ieu Ayub pan ieu neuleuh kalakuan kieu ieu Ayub mah sugan turun tina tempat ibadahna boroning turun neuleuh ge henteu maelu ge henteu masa bodoh bae. Cik iblis bener kitu ya Ayub teh sabar. Gancangna carita waktu harita iblis pak kulantaran Kangjeng Ayub teu kagoda teu maelu kana pakayaan geus diruksa ku iblis. Iblis panasaran naik deui ka alam langit nepungan para malaikat. Malaikat iblis pandatang deui aya naon ieu? Kalau bohong henteu maksudna ya naon deui ieu? Kieu aing tacan bisa nyebutkeun ka Ayub sabar. Aing tacan bisa nyebutkeun ka Ayub hebat. Sababna aing masih keneh boga rekayasa anu tacan ku aing digunakeun pikeun ngagoda ibadahna Ayub. Oh kitu sih ya, bener. Ngan kieu malaikat si iblis lamun Allah mereka kawasaan deui ka aing, lamun Allah mere izin deui ka aing, eta Ayub ku aing rek digoda melalui sakabeh anak-anakna. Sakabeh anak-anak Ayub ku aing rek dipodaran, rek dipaehan. Piraku eta neuleuh anak Ayub teu karunya? Piraku eta Ayub neuleuh anak paraeh rek ibadah bae, rek salat bae, rek zikir bae? Teu mungkin cik iblis. Oh kitu. Eta mah iblis anjeun kudu ngadeheus ka Gusti Allah. Gancangna carita barang iblis keur ngomong kitu, adu omong jeung para malaikat. Allah ngomong, Allah nyarita ka iblis. Cik Allah iblis laknat sia. Geus kadeuleuh pan ku sia tu kasabaran Ayub moal kagoda. Sia kuari rek nyieun reka perdaya deui, rek ngagoda deui. Mangga. Diizinan sa ku aing, dibere kakawasaan ku aing. Kumaha cik iblis? Mohon Gusti. Abdi rek turun deui ti alam langit ka alam dunia. Abdi boga rekayasa rek ngagoda Ayub melalui anak-anaknya. Wa kana li Ayyuba alaihi salatu wasalam arba'ata asyara waladan samaniatun banina wasitun banatin. Kangjeng Nabi Ayub waktu harita boga anakna 14. Eleh anak kotok mah 14. Tisaha eta boga anak 14 ti Siti Rohmah ti sorangan bae. Anu dua mah lazimah jeung masiyah mah eta mah eueuh mandul ieu gabung boga anak 14. 8 anak lalaki, 6 anak awewe. Bener eta? 8 jeung 14. Waliman lahu dzikrun
saestu amila kacaritakeun anak-anak Kangjeng Ayub anu jumlahna 14. 8 anak lalaki genep anak awewe keur karumpul di tengah imah dipimpin kuno kolot anakna Kangjeng Ayub lalaki anu ngaran Ki Harmal diasuh ku Ki Harmal kulantaran anak loba atuh meureun nu keur dahar bae aya nu keur nginum bae aya nu keur ulin bae aya kabeh keur aya di tengah imah keur kumpul di tengah imah teu kanyahoan jol bae waktu harita sarombongan iblis anak buah iblis datang ka eta imah Kangjeng Ayub anu keur dieusi ku anak-anakna nu jumlahna 14. Iblis datang kadinya jeung anak buahna gancangna carita eta imah ku iblis langsung diliung naon maksudna eta imah rek dilokat eta imah rek digotong geus digotong rek digulingkeun geus ngaguling supaya ambruk acak-acak kitu. Terus eta imah Kangjeng Ayub ku iblis jeung anak buahna eta imah dilokat digotong digulingkeun sehingga ambruk acak-acakan. Anak-anak Kangjeng Ayub ting kocea ting jareri nu katilih kuruntukan bangunan nepikeun kabeh maraot kabeh paraeh teu aya anu hirup hiji-hiji acan. Cik iblis pira kudak Ayub neuleuh kieu henteu sedih pira kudak Ayub neuleuh anak paraeh rek ibadah bae kitu rek salat bae kitu rek zikir bae kitu moal sabar pasti Ayub nu ieu mah. Fa'ata iblisu ala Ayyuba wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Barang Kangjeng Nabi Ayub nyaho mun anak-anakna geus maraot ngan teu nyaho eta teh kalakuan iblis nyahoan iblis datang nyamperkeun ka hareupeun Ayub. Ari Kangjeng Ayub waktu harita keur salat di jero masjid. Cik iblis, Ayub, sia mah salat bae, eueuh kacape, dikir bae. Tuh anak-anak sia geus paraeh kabeh hatindihan ku ruruntuhan imah. Anu rubuh ditiup angin gede, angin puting beliung. Memang anu kadeuleu waktu harita eta imah anu katingali ku Kangjeng Ayub mah kena angin sing horeng juri doang di dinya. Kumaha eta iblis datang kadinya ngomong ka Kangjeng Ayub mah teu maelu. Kangjeng Ayub teu ngajawaban kana omongan iblis. Edan ieu mah si Ayub cik iblis bener-bener. Tapi aing moal eleh aing masih keneh bisa ngagoda Ayub supaya eureun ibadahna eureun zikirna. Memang bener Ayub ieu waktu pakaiana beak diduruk ku seuneu Ayub mah biasa bae sabar anakna paraeh sabar tetapi deuleukeun bae anu saterusna aing bakal nyieun reka perdaya dipikeun ngancurkeun ibadahna Ayub. Pa anta rabbil mukti waladan wa malia palastu gonian bi'to'ikan
Kangjeng Ayub barang ningali anakna anu maraot memang aya rasa sedih mah aya rasa naon ngaranna karunya mah ngan kudu kumaha cik Ayub ja ieu malen kahayang kula ieu mah geus aya titis tulis diajali guratan tilo mahfudna kudu kieu Kangjeng Nabi Ayub barang ningali anakna maraot Kangjeng Ayub ngadoa ka Allah cik Ayub Gusti teh pangeran abdi nu masihan kasim abdi kana banda sareng anak sumangga bade dicandak abdi mah teu pisan teu gaduh kasugihan angin Gusti nu masihan abdi ukur katitipan lama kana pil bukaat pajaa iblisu bisurati kudamihi pakola lauro aita waladaka la salat dumuaka fabi ghairi baidin hadirin anu mulia barang angkang jeng Nabi Ayub keur ceuri dina tempat ibadahna bari ngadoa ka Allah iblis datang deui ka hareupeun Ayub ngeun datangna eta iblis henteu berwujud iblis tapi kuari mah datangna ngarupakeun bujang Kangjeng Nabi Ayub supaya ulah kanyahoan karena iblis mah bisa mancala putra bisa mancala putri iblis bisa ngarupakeun naon bae kumaha sakahayangna karena iblis diistidraj ku Allah cik iblis anu ngarupakeun bujang Kangjeng Nabi Ayub datang ke tempat ibadahna cik eta iblis anu ngarupakeun bujangna juragan abdi datang ayeuna ka juragan tos katingali meureun ku juragan sakabeh harta juragan tos ledis dihakam seuneu ayeuna tinggal lebukna sakabeh anak-anak juragan tos maraot sehingga ngajadikeun juragan sedih ngocorkeun cai mata ngeun juragan ulah kudu risik ulah kudu sieun kula sebagai bujang juragan moal kudu kabur ngeun juragan kieu eta pakayaan geus eueuh hayu urang gerak bangkitkeun deui urang gerak gali deui supaya juragan jadi jelma sugih deui beunghar deui ngeun kumaha carana juragan ulah salat bae juragan ulah zikir bae anggur ge hayu urang usaha abdi siap ngabantu pikeun juragan beurang jeung penting cek Ayub ke pan ieu bujang aing nitah ulah salat nitah ulah zikir ngajakna usaha dia mah lain bujang aing sekali kurang ajar dia ngabacot dia nyaho aing mah sia lain bujang aing tapi sia iblis laknatullah geura mabur dia kali teu bisa tampil enggak kuai eta iblis barang diamu ku Kangjeng Nabi Ayub eta iblis langsung ngebecir langsung kabur leungit les teu aya pan iblis mah itu barang henteu lila eta iblis anu ngabecir kabur jol pamajikan
satiluna bari careurik ka hareupeun Ayub. Kangjeng Nabi Ayub waktu harita keur ngalamun bari nyusutan cai mata katinggal ku anak anu maraot kabeh. Pamajikan Ayub satiluna daratang adeus kanu jadi salakina. Kang ruksakan urang kudu kumaha urang ayeuna pakaian tos teu aya iduruku seuneu bea imah rarubuhan anak geus semaraot kudu kumaha urang ayeuna Kang cik pamajikan Ayub. Jawab Kangjeng Ayub gelis aranjeun kudu sabar karena ieu musibah. Karena ieu musibah lain kahayang urang gelis. Karena ieu teh geus ngajadikeun kudrat sareng irodatna pangeran ti ajalipna. Cik pamajikan Ayub anu duaan anu ngaran Siti Masiah jeung Lazimah. Kang atuh enggeus burung Kang ulah salat bae ulah zikir bae anggur gegeura usaha ja urang ieu geus teu boga nanaon pan beuteung mah Kang teu bisa disampaikeun. Cik Kangjeng Ayub ka Siti Rohmah ngomong, Rohmah anjeun kudu terang ieu teh musibah geulis ujian ti pangeran geus ngajadikeun duratan ti Loh Mahfudna geulis. Ieu teh takdir tinu Maha Suci qadar tinu Maha Kawasa anjeun kudu sabar ulah doang saperti Masiah jeung Lazimah. Anjeun kudu narima kudu pasrah kana ieu papas teh kitu cik Kangjeng Ayub kanu jadi pamajikan nu kolot nu ngaran Siti Rohmah. Paya rahmatu isbiri bima fi amril balai wa budi robban wasiqan wa alai kasih Siti Rohmah. Heh Nyi Rohmah anu gelis sing sabar kana titis tulis ulah arek jubras jebris benang kugogo dan iblis anggur ibadah ka Allah ka pangeran kudu pasrah anjeun keur dibere pahala ulah rek nuturkeun hawa harta banda tong dipika hayang urang mah ngan katitipan ulah rek diceung-ceurikan mungkin oge digantian. Gancangna carita pamajikan Ayub satiluna kaluar ti masjid ka tempat masing-masing. Kangjeng Ayub ibadah deui saperti biasa. Suma'ata iblisu alla inu soida ila sama. Tunda carita Kangjeng Ayub sareng pamajikanana kacaturkeun tangkurak iblis anu ngabecir lumpat kabur ti hareupeun Ayub. Ayeuna tos naik deui ka alam langit nepungan malaikat. Cik malaikat iblis
kumaha caritakna bejana eta Ayub kagoda ku sia. Jawab iblis, wah nol sok kitu imanna ku aing diurugkeun nepikeun ka anakna paraeh kabeh. Ayub mah kalah tambah kuat ibadahna. Malah aing lamun teu kabur ditampiling aing ku Ayub. Cik malaikat tuh kuari mah kadeuleu ku si iblis kasabaran Kangjeng Ayub. Matak moal kagoda Ayub mah ku sia. Jawab iblis, he malaikat, aing moal senang, aing moal ngeunah lamun iblis, lamun Ayub tacan kagoda ku aing. Cik malaikat, laju sia kuari endek ngagoda naon deui? Naon aya keneh kitu reka perdaya sia pikeun ngagoda Ayub? Aya cik iblis, aya keneh. Lamun Allah mere kakawasaan ka aing, Allah mere izin ka aing, Ayub ku aing rek digoda. Jasad Ayub, awak Ayub, sakujur awakna ku aing rek diruksak. Ku ayana lamun awak Ayub ku aing diruksak, Ayub moal bisa sabar, Ayub moal bisa ibadah, moal bisa zikir ka pangeran. Cik malaikat, aih siapa iblis nek naon deui kitu. Gerak ka ditu sia, geura minta izin ka Gusti Allah. Gancangna carita omongan iblis jeung malaikat. Dijawab ku Allah, iblis diizinan ku aing geura turun sia ti alam langit ke alam dunia rek ngagoda naon deui sia ka Ayub. Hayo geura ka ditu. Barang ieu iblis tos diizinan ku Allah, iblis langsung turun ti alam langit ke alam dunia. Langsung eta iblis nyamperkeun Kangjeng Ayub anu waktu harita Kangjeng Ayub keur ngadeg, keur nangtung, keur salat di jero masjid. Datang iblis ngadeuketan. Ngan ieu iblis datangna teu kadeuleu, iblis datangna teu katingali ku Kangjeng Ayub. Eta iblis waktu harita niup pangambungna, iblis niup irung Kangjeng Ayub anu keur nangtung. Ditiup irungna, ditiup deui naon bahamna sumutna, ditiup sing horeng eta tiupan iblis lain satiup-tiupna. Terus eta tiupan iblis asup kana polo, asup kana otak, terus turun ke handap kana awak sampekeun kana dampal sampean Kangjeng Ayub. Eta tiupan iblis langsung minuhan sakujur awak Ayub, sehingga awak Ayub kulantaran ditiup atau jadi kembung. Doang ban mobil teh kempes, pan eta ban mobil kempes lamun ditiupan jadi ngagedean jadi kembung. Ta eta Kangjeng Ayub waktu harita doang saperti kitu. Irungna ditiup atukna awak Nabi Ayub ngagedean. Ngeun anu karasa waktu harita ku Kangjeng Ayub awakna naon ieu aing barerat amat. Berat anu kacida. Lila jang lila eta tiupan iblis jadi kesang, sehingga eta kesang ngajadikeun penyakit ateul anu kabina-bina. Pan urang ge sok aya kesangan ta sok ateul, sok aya ateulan ta ieu kesang teh. Oh, menang jinan iblis.
kulantaran eta penyakit ateul digarok ku leungeun teu karasa henteu mempan. Terus Ayub nyokot batu anu panas, terus eta batu digosrok-gosrokeun ka sakujur anggah otak badana saking ku teu kuat ateulna. Kulantaran awak Ayub digosrok ku batu anu panas sehingga eta kulitna jeung dagingna atuh tareurak barorotan samalah tulangna ge bisa katingali saking kupohara ateulna jeung kupohara ngagosrokna. Saking kupoharana ngagarok ngagosrok itu bisa nimbulkeun kana barorotan sehingga nimbulkeun kana cenang, nimbulkeun cai anu campur jeung getih dina sakujur anggahota awak Nabi Ayub timulai sirah nepikeun kana dampal sukuna kitu. Kulantaran kulitna tareurak bari pacampur jeung cai getih, lila jeung lila jadi borok, lila jeung lila jadi penyakit kulit sehingga jadi bau gitu. Kulantaran Kangjeng Ayub teu kuat ngarasakeun ka nyeri ateul anu teu kuat anu kabina-bina, awak geus pinuh ku panyakit. Terus Ayub ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu mulia, ieu mah ngeun sakadar carita. Ieu mah hanya sakadar carita tampil contoh pikeun urang. Karena la musim kuring ieu nyaritakeun masalah ieu ditentang ku ulama ahli akidahna. Ieu mah hanya sekedar dongeng. Tenang bae. Ieu ditentang karena henteu aya hiji nabi, henteu aya hiji rasul anu ngabogaan panyakit anu model kieu. Dimaksum. Kayak ceritana kayak aya hareup. Ieu loba ditentang ku ulama akidah. Teu aya hiji nabi jeung rasul anu boga penyakit model kitu budung, penyakit kulit anu model Nabi Ayub. Ieu mah hanya sekedar contoh tamsil pikeun urang. Artina kieu piraku urang karak nyeri sirah bae henteu salat tuh Nabi Ayub mah sakitu awakna salat bae tah kitu. Ke ngajadikeun tamsilna kitu. Tetapi lamun dibahas ku ilmu tafsir, Kangjeng Ayub ieu ngabogaan dua jasad. Anu diruksa ku setan ku iblis adalah jasad luar. Ari jasad anu batin tetap utuh gitu. Jadi ngabogaan dua jasad. Kama qala Syekh Jalaluddin As-Suyuti wal Mahali. Kangjeng Nabi Ayub kulantaran teu kuat nahan ateul nyeri penyakit kulit bahkan bari jeung bau. Ngadoa ka Allah cik Ayub, Ilahi bi iradatik atikla sabiron bima huwa musibatun pa antara bun gopparu. Duh Gusti Pangeran abdi cik Ayu kalawan kakersaan Gusti muga nguatkeun ka abdi sobar keur waktu balai musibah nu dipastikeun ditampi dua panangan muga jadi tong halangan
kana zikir ka pangeran tuh gitu Nabi Ayub mah dibere ujian dibere gering tak titahna ngadoana Allah mere kuat ai urang hang cager pas begitu urang dibere gering urang mah panmentan hayang cager tapi Nabi Ayub mah hayang dibere kuat nandangan eta balai wala makana fil bukaati jawajati salasati pakolati rahmatu bisalami wa ajabaha kacaritakeun pamajikan Kangjeng Ayub anu tilu datang nyamperkeun Kangjeng Ayub kahareupeun Ayub bari carerik cusutan coy mata Kang ulah ibadah bae burung Kang ulah salat bae ulah zikir bae rek neangan barang dahar eueuh rek neangan itu jeung eueuh japakayana ge geus teu aya geura turun Kang jeung geura usaha cik pamajikan anu duaan nu ngaran lazimah jeung masyiyah hadirin anu mulia Kangjeng Ayub waktu harita anu keur aya di jero masjid di tempat ibadahna bari ngarasakeun kanyeri ripunahan panyakitna Kangjeng Ayub ngarandang bari bukakeun panto masjid barang panto masjid geus dibuka pamajikan Ayub anu satiluna kaget heran ngajerit maratan langit ngeceak maratan jagat kusebab ngarasa ruas ngarasa kaget ningali salaki anu doang bangke anu geus pinuh ku panyakit kulit timulai sirahna nepi ka dampal sukuna pinuh kunana bari campur jeung bilatung cik hiji riwayat pakolati rahmatu ma'asuko alaiki ya alaika ya sayyidi Siti Rohmah ngomong kanu jadi salakina engkang ari akang kunaon ieu kunaon Kang awak pinuh ku panyakit kunaon terus Siti Rohmah langsung mudag ngarawuh Kangjeng Ayub cik Siti Rohmah Kang junjunan abdi kunaon kitu ieu akang nepikeun kajadi kieu jawab Kangjeng Ayub Rohmah ieu teh musibah pikeun akang cocobaan ti Gusti Allah pikeun akang dina waktu ayeuna ku ayana kitu geulis aranjeun kudu sing pasrah sabar ka Allah ieu teh titis tulis ti Nu Maha Suci takdir ti Rabbul Ijati qadar ti Allah azza wa jalla akang mah rek pasrah geulis karena manusia mah teu daya teu upaya Allah anu kawasa barang ngadenge kitu Siti Rohmah langsung mudag hawaning ku kaget jeung kakarak manggih panyakit anu model kitu Siti Rohmah langsung ngubruk bari ceurik sedih nalangsa kana panyakit nu keur ditandangan kudu jadi salaki cik Siti Rohmah ka pamajikan Ayub anu duaan nu ngaran Masyah jeung Lazimah Masyah Lazimah ka dieu geus ieu Kang Ayub salaki urang urusan ulah ditinggalkeun kumaha jawab anu duaan Masyah jeung Lazimah cik Masyah jeung Lazimah teu hayang kami mah teu hayang amat
amit-amit cabang bayi kudu urusan salakin model kitu nya geus teu gablegna naon geus miskin ditambah ku panyakitan pigilaeun ih teu hayang kalimat urusan bae ku teteh ku teh rohmah eta urusan bae hop eta mah kami merek mabur ti ieu tempat kaduhung kami boga salakin model kieu lamun bakal laki kami teu hayang ya kayu kitu jawabna Masyiah jeung Lajimah kitu nya geus miskin panyakitan hop eta mah urusan ku teteh aya merek mabur kitu jawabna Siti Masyiah jeung Lajimah ka Siti Rohmah ya Rabbi maulana wa hadza maqadirun ilahi munadiyan wa ala najatihim para hadirin anu mulia kasobaran Kangjeng Ayub ieu ngajadi contoh pikeun urang Kangjeng Ayub diuji coba ku Allah dipasihan musibah anu pohara harta bandana ledis diduruk ku iblis anakna maraot sakujur badana panyakitan pamajikan tilu karabur nu nyesa hiji nu ngaran Siti Rohmah tapi Kangjeng Ayub tetep tabah pasrah sobar kana ujian ti Allah sobar kana ujian ti Allah kana musibah ti Allah bari henteu eureun ibadah Ayub mah ku ayana kitu lamun urang diuji coba dipasihan musibah ku Allah tapi urang nak tawakal urang nak sabar insya Allah urang bakal dipasihan ganjaran seperti ganjaran kasobaran Nabi Ayub alaihi salam urang boro-boro doang penyakit kulit karake bere nyeri huntu bayi Masya Allah laku salah saeutik laku salah saeutik kamajikan man sentak bae majarkeun ieu huntu asa coplok bae pada huntu nama aya bae dibere musibah ku Allah kana penyakit nyeri sirah bae ge henteu dohor teu asar sirah dibengker ngagulir teh saking ku nyeri-nyerina henteu laku aya anu guaneng-aneng belah ditaruh tugan majarkeun teu kawawa ieu alam dunia asa muter ieu sirah bareurat henteu kabawa horeng sirah nama aya bae ari urang mah sok salah ngartikeun eta kana sabar teh jadi sabar eta hiji kudu narima kana ujian ti Allah hartina ulah ngarasula kudu pasrah kana ujian ti Allah bari henteu tinggal ibadah henteu tinggal salat ari urang mah lain ongkoh mah sabar ari salat henteu kadua sabar eta ulah sok diomong-omong pan urang mah lain urang mah sok aya bahasa lamun aing teu sabar cenah dak asana ku aing urang mah kitu lamun aing teu sabar asana ku aing ulah diomongkeun urang mah sabar ongkos sok bahasa kitu pokona dak lamun teu kurang-kurang mah cenah ieu aing lamun teu kurang-kurang mah ieu aing ulah kitu sabarna atawa urang mah sok aya bahasa sabar ongkos ulah loba omong dak ieu mah keur pada urang na bae lamun aing teu sabar wah diomong-omong ai sabar tah mah lain sabar gitu ju pan anu teu nyaho kitu Sumakola Ayubu li rahmati
abdi. Tunda carita Siti Masiah jeung Siti Lajimah anu geus mabur ninggalkeun salaki nu keur panyakitan. Kacaritakeun Siti Rohmah anu keur ngagulung-gulung salaki anu gering panyakitan. Terus Kangjeng Ayub ngomong ka Siti Rohmah, Rohmah pamajikan akang, ayeuna mah akang tos kanyahoan ku anjeun geulis. Kulantaran akang ayeuna mah geus teu boga nanaon, malah awak ge pinuh ku panyakitan. Bilih anjeun rek balik mah ka bapa mangga geulis bisi anjeun rek nuturkeun Masiah jeung Lajimah mah. Teuing akang mah ulah dipika melang. Akang marek pasrah diri ka pangeran. Ngan akang doakeun ku anjeun supaya akang dipasihan kasabaran kakuatan ku Allah. Kitu Nabi Ayub ngomong ka Siti Rohmah. Bi aisyai'in ya Rohmah murajaatun alaiki sabiron ala musibatin balaan miman hauliki yamuna ya goyati li tajaluliha aiban goirohu. Tunda carita Ki Iprosim anu geus kahasud ku iblis. Tunda carita urang lembur anu geus kahasud ku iblis, bahkan geus kompak rek mawa kabur, rek mapan Ayub, rek diusir dipikeun Adam. Kacaritakeun Siti Rohmah dina hiji waktu pamit kanu jadi salaki anu maksudna rek usaha, rek baramain. Barang datang ka hiji kampung Siti Rohmah rek baramain. Kadenge ku Siti Rohmah bahwa ieu urang kampung geus kompak moal mere barang dahar, moal barang derek ka Siti Rohmah. Naon sababna? Sababna geus kahasud ku si aki-aki teh ku iblis. Sebab iblis geus babeja saha bae jalmana da cik iblis anu barang derek ka Siti Rohmah anu bara main, maka sia anu pangheulana katepaan ku panyakit Ayub. Atuh sieun sarajan urang kita. Barang Siti Rohmah datang ka eta lembur jempling. Teu aya jelema ka jero, malah lain eta bae urang kampung nu kadenge ku Siti Rohmah, urang kampung rek kusir Kangjeng Ayub. Sebab lamun eta Ayub aya di kampung na bae sieun katepaan ku panyakitna, malah jelas waktu harita urang kampung geus katingali, geus kadeuleu, geus kompak abring-abringan rek datang ka tempat Ayub. Tawakkal bidikrin pi musibin minal bala wasobrin lima asoba laka muawila. Barang Siti Rohmah ngadenge omongan urang kampung rek mawa Ayub diusir ka tengah leuweung. Siti Rohmah langsung lumpat, Siti Rohmah langsung keluar ti eta kampung rek balik ka tempatna
rek nepungan Kangjeng Ayub. Barang Siti Rohmah datang ka payuneun Kangjeng Ayub. Terus Siti Rohmah ngomong kieu kanu jadi salakina, Kang aya naon geus? Kang, urang kudu gerak pindah ti ayeuna Kang. Ai kitu aya naon kitu Rohmah? Urang lembur Kang, geus mawa gotongan, mawa pasaran. Cenah rek mawa akang ieu rek diusir ti ieu tempat. Ngeun Kang, samemeh manehna maranehna datang, urang kudu goda ti heula. Urang kudu geura kabur ti ieu tempat. Oh, aya sugan akang magelis. Anjeun datangna ka payuneun akang mawa kadaharan, mawa roti jeung sajabana. Kang, ampura. Pas abdi rek baramaen ka unggal lembu, eta urang kampungnya rumput. Cenah basana sieun katepaan ku panyakit akang. Atuh boro-boro Kang moana naon bawa kadaharan ieu jeung ituna roti jeung sajabana. Abdi teh pulang kosong hampura Kang. Geus mending ayeuna urang hayu geura pindah. Bisi urang kaburu kadatangan ku urang kampung. Siti Rohmah anu ngakep salaki. Kemudian Siti Rohmah istirahat. Kangjeng Ayub diteundeun dina handapeun tangkal kayu, disumputkeun supaya ulah kapanggih kurang kampung. Diteundeun dina handapeun tangkal kayu, cik Siti Rohmah, Kang, urang cicing di dieu heula. Bari Siti Rohmah hate mah tetep nalangsa ku sedih inget kana nasib. Titis tulis ti ajali guratan ti Lauh Mahfuz. Tunda carita Siti Rohmah nu geus mawa kabur salakina ti imah. Diteundeun dina hadapeun tangkal kayu. Kacaritakeun urang lembur anu geus kompak mawa pasaran. Rek mawa Ayub rek dipikeun ka tengah leuweung, barang datang ka imahna eta imah geus kosong. Geus kosong. Ayub teu kapanggih. Cik urang lembur. Dak. Ka mana ieu Ayub eueuh? Siti Rohmah eueuh, Ayub eueuh. Boa-boa dak ieu Ayub jeung Rohmah geus nyahun bahwa ieu urang rek miceun Ayub ti imahna dipikeun ka tengah leuweung. Moal endah dak ini. Satungtung ieu Ayub tacan beunang ku urang. Satungtung ieu Ayub tacan kapanggih ku urang. Urang ulah eureun hayu teangan. Terus diteangan. Gancangna carita Pak barang ieu urang lembur geus abring-abringan ka tengah leuweung neangan Ayub. Eta iblis ku goblok deui. Dasar jurig. Eta iblis ngadeuketan Kangjeng Ayub. Terus eta Kangjeng Ayub ditiup awakna. Otomatis eta bau-bau tina awak teh kabawa angin. Kabawa angin. Eta si angin tiupan iblis teh ka ambeul ku urang lembur. Ieu bau-bau nama bau Ayub bidak. Coba ge eta mah iblis nya, tang urang iblis sana kadinya masyaallah. Eta angin teh anu bau teh ka ambeul ku urang lembur. Dak. Ieu bau nama bau Ayub idak ya. Moal endah idak. Di dieu ieu urang teh pada akhirna Pak Ayub dikepung. Geus dikepung pada ngepung kanyahoan
Ayub teh disumputkeun dina handapeun tangkal kayu. Wah cik kurang lembur da ieu dak si Ayub mah horeng di dieu Ayub moal enda dah geura angkat Kangjeng Ayub barang geus kapanggih bari jeung teu walakaya teu bisa ngayakeun perlawanan. Ayub digotong diasupkeun kana gotongan kana pasar. Cik Siti Rohmah heh kak eta pamaji eta salaki kular dibawa ka mana dasar ngeun eta na eta salaki kami rek dibawa ka mana ulah loba omong si Rohmah mending geura mabur mending geura sia geura mabur geura balik ka bapa sia ka ditu. Ayub mah ku kami rek dipiceun sebab ieu Ayub lamun teu dipiceun panyakitna bakal nular ka kami daripada kali panyakitan mending keneh Ayub ku kami dipiceun cik urang barang ieu Kangjeng Ayub geus diasupkeun kana gotongan atawa kana pasaran. Ayub digotong pak ku opat jelema anu maksudna ieu Ayub rek dipiceun ka tengah leuweung kulantaran Siti Rohmah mah awewe sabedas-bedas nagih awewe bari sorangan teu bisa ngalawan teu bisa ngelarang kurang lembur. Tinggal cerik Siti Rohmah Kang Ayub hampur geus kieu kumaha utega ieu urang lembur salaki aing rek dipiceun masyaallah. Cik eta tukang gotongan Rohmah geura mabur dia ka ditu geura balik ka bapa dia. Ayub mah ku kami rek dipiceun ieu Siti Rohmah pak nutur-nutur bae tiburi kulantaran lalaki opatan anu ngagotong Ayub lalaki bedas bari jeung gancang sementara Siti Rohmah awewe leumpangna kurang gancang atuh Siti Rohmah katinggalun ku eta jalma anu ngagotong Kangjeng Ayub. Cik Siti Rohmah heh kak salaki abdi rek dibawa ka mana salaki kami Kang Ayub rek dibawa ka mana jauh Siti Rohmah tinggalun barang datang ka hiji tempat ka hiji gunung Kangjeng Ayub anu digotong anu geus diringkus ku jalma opat ku urang lembur eta Ayub di luhur gunung dibalangkeun dibalangkeun ti luhur gunung ka handapeun gunung ka jurang kelong Kangjeng Nabi Ayub ku eta urang lembur dibalangkeun ti luhur gunung ka jurang dibalangkeun kumaha Siti Rohmah mah teu nyahoeun lamun ieu Kang Ayub ieu dibalangkeun kana ka lebah manana ngan Siti Rohmah nyaho Kangjeng Ayub ieu geus dibalangkeun ka handapeun gunung. Cik jalma anu tukang ngagotong anu opatan pasalim fa innallah jalaluhu qadirun alal ahya min kulli ahyain. Hadirin anu mulia, tunda carita jalma opat anu ngagotong geus daratang ka imahna. Siti Rohmah datang neangan Kangjeng Ayub bari ngagero-gero, Kang Ayub di mana? Akang di mana? Ieu Rohmah ka. Tunda carita Siti Rohmah kacaritakeun Pak.
ku jalma opat dibalangkeun ti luhur gunung ka jurang kacaritakeun di hanapeun gunung di jurang teh aya hiji batu eta batu beurang jeung peuting ngadua ka Allah munajat ka Allah teu eureun-eureun hayang dipanggihkeun jeung jelema anu soleh hayang dipanggihkeun jeung jelema anu tukang ibadah eta batu padahal eta batu teh makhluk jamadat henteu kacara urang tapi eta batu coba ngadua ka Allah hayang dipanggihkeun jeung jalma anu tukang ibadah eta batu munajat ka Allah cik urang mata tapak geus menang 40 poe 40 peuting eta batu munajat diijabah ku Allah tuh batu bae ge ngadua ku Allah diijabah atuh komo urang ieu mah jeung urang mah ngadoa sapeuting 2 peuting 3 peuting teu hasil aya doa teu manjur ieu mah terus bae ngadoa terus bae ngadoa mah rek hasil arek henteu eta doa mah sunah bae oh berarti sunah diganjar nya diganjar urang mah ngadoa teh hayang hasilna bae ngadoa mah arek hasil arek henteu urusan Allah nu penting mah urang ngadoa tah eta urang ngadoa diganjar menjing ada mengadoa hayang hasil maksud 3 peuting teu hasil doa mintul teu manjur lah gitu terus bae ngadoa sedang tengah eta batu hayang dipanggihkeun jeung jalma anu tukang ibadah ka Allah hayang dipanggihkeun jeung jalma ahli dzikir diijabah ku Allah eta si pamenta batu terus Allah nyieun wasilah Allah nyieun lantaran lewat malaikat supaya eta malaikat nyanggap Nabi Ayub anu dibalangkeun ka jurang geus disanggap turunkeun ieu Ayub bawa ka hareupeun batu tumpangkeun ka batu anu munajat hayang panggih jeung jalma soleh kitu sehingga pak barang eta kangjeng Nabi Ayub dibalangkeun ti luhur gunung atuh disanggap ku malaikat ngan kangjeng Ayub ieu teu nyahueun mun ieu awakna disanggap ku malaikat geus disanggap ditumpangkeun kana batu ngan kumaha perasaan Ayub perasaan kangjeng Ayub lain waktu manehna ieu naon ngaran dibalangkeun batu mudang ka luhur batu teh mudang barang awakna kangjeng Ayub rag-rag aya dina batu kumaha karasana atuh teh kumaha asa kasur anu empuk bae kana nikmat karasana ku kangjeng Nabi Ayub tak eta karsa kitu ku kangjeng Nabi Ayub ragag ti luhur dibalangkeun ti luhur rag-rag kana batu teu karasa ku kangjeng Nabi Ayub karena tukang ibadah urusan anu ieu mah oh cik Siti Rahma Sugan teh maka akan yang cerikan naon bae nyeri awak nyeri hate sing horeng aya bilatung anu murad teu kapanggih sugan burung kang ke isuk bage teh mah kapanggih deui cik Siti Rahma kang abdi mah geus hariwang ka akang bisi teu kapanggih alhamdulillah ayeuna aya tos kapanggih mah ku akang geulis geus ayeuna urang ulah ka mana-mana urang cicing di dieu jurang urang cicing di handapeun gunung mangga ka hadirin anu mulia Kangjeng Ayub jeung Siti Rohmah hirup duaan di handapeun gunung hirup di jero jurang nepikeun ka 40
tahun 40 tahun naon pikeun kadaharanana Siti Rohmah sok baramain Siti Rohmah sok kuli bahkan hiji waktu Siti Rohmah pernah ngagundulan rambutna eta awewe bikin kadinya rambutna panjang Siti Rohmah digundulan dibotakan terus eta rambutna dijin gelung naon teh anu sok dipakuskeun ku sinden teh Onde. sok dijieun konde terus kondena dijual ke pasar geus jadi duitna dibelikeun pikeun kadaharan Kangjeng Ayub terus eta kadaharanana jamunang Siti Rohmah sugan ieu Kangjeng Nabi Ayub dibere sesa henteu samemehna eta kadaharan Kangjeng Nabi Ayub tacan ngadahar Siti Rohmah tacan wani ngadahar kana eta kadaharan padahal menang pribadina sampaikan kadinga Siti Rohmah mah ngabayuan ngabelaan salaki waktu Siti Rohmah keluar pamitan teh eta tempat Kang kulantaran urang geus teu boga nanaon abdi izinan ku Akang abdi rek ka pasar baramai oh mangga gelis anjeun diizinan ku Akang ngeun kieu Kang Akang ulah ka mana-mananya di dieu bae moal gelis Akangnya komo Akang menjelema gering moal bisa ka mana-mana pasti nungguan di dieu bae berangkatlah Siti Rohmah berangkat rek dibelikeun kana kadaharan tunda carita Siti Rohmah anu keur kuli nu keur baramain ka unggal lembur kacaritakeun Kangjeng Ayub kacaritakeun Kangjeng Ayub anu aya di jero jurang bari sorangan bae sedangkan Siti Rohmah mah eueuh tidinya Allah marentahkeun ka malaikat Allah marentahkeun ka malaikat cek Allah wahai malaikat gerak turun sia ka bumi gerak turun anjeun ka bumi bawa ku anjeun para bidadari bawa ku anjeun para bidadari naon sababna geus waktuna Ayub dicagerkeun geus waktuna Ayub ku kami diangkat jadi nabi Ayub di awal diuji ku kami cek Allah pertama hartana kakayaanan diruksak diduruk beaku setan Ayub sabar anak anu jumlahna 14 diruksak paeh kabeh Ayub sabar ayeuna Ayub geus ku kami bakal diberi 4 perkara 4 musibah Ayub sabar gagantina 4 derajat kahiji Ayub ku kami bakal diangkat dari nabi kadua Ayub ku kami bakal diberi kasugihan deui loba harta jeung badana katilu Ayub bakal diangkat jadi patih di hiji kerajaan kaopat Ayub ku kami bakal diberi anak awewe anu solihah tawakal masih kuat kan ya nyaring keneh lain bisi kula mangacaprak sorangan bae hari barang nu hadir ngadahdir atuh ari nyaring keneh mah atuh hayu bae kula wa hukiya Ayubul lama kamala arba'ina sanatan barang Kangjeng Nabi Ayub pa umurna geus 40 tahun
sesuai jeung perjanjian Allah bakal mere opat darajat gaganti tina opat musibah. Allah marentahkeun ka malaikat Jibril diiring ku para bidadari supaya turun ke alam dunia. Bari para bidadari mawacai di alam surga pikeun piubareun Kangjeng Nabi Ayub. Datang ka handapeun gunung kang malaikat Jibril uluk salam. Cik malaikat Jibril, assalamualaikum. Jawab Kangjeng Ayub, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai anjeun Rohmah jages datang sugan Nabi Ayub mah eta teh Siti Rohmah. Horek eta teh malaikat. Horek eta teh malaikat Jibril. Cik malaikat Ayub, kaula ieu lain Rohmah. Kaula mah ieu malaikat utusan Allah. Diiring ku para bidadari pikeun mapag anjeun ngahibur anjeun anu keur lara. Oh. Ari kitu ayana Jibril kieu kulantaran anjeun jalma sabar. Anjeun ku Allah dibere musibah, opat musibah sabar, maka anjeun bakal diganti ku opat darajat. Di antarana anjeun bakal diangkat ku Allah jadi nabi sareng rasul. Barang malaikat geus panggih jeung Nabi Ayub, terus bidadari masrahkeun cai anu menang mawa di alam surga. Cik malaikat, wahai bidadari, eta tah cai anu menang mawa di alam surga baka dieu. Ku kami rek dipandikeun ka Ayub supaya Ayub geura cager. Anu maruran cenah, anu kadarat jadi odeng. Nya odeng. Nyiruan eta sok aya maduan. Maduna ngeunah lamun ku urang diinum. Bisa ku urang dijadikeun obat. Eta madu. Eta tina bilatung Nabi Ayub. Cik hiji riwayat bilatung Nabi Ayub anu muragna, kemudian eta si muragna datang nakana cai, eta si bilatung anu muragna ka cai jadi lauk. Pan abdi mah nu matak abdi teh salat Gusti eta keur waktu harita ieu sirah nyeri sirah. Cik Allah sia karak sakitu nyeri sirah teu daek salat acan tuh Ayub sakitu panyakitna tapi salat terus ibadah terus karak sagede kitu sia tuh makanya kitu bakal jadi dalil. Jadi sim kuring ngadongkeun Nabi bieu pikeun dalil pikeun urang. Oh orang gitunya Nabi Ayub bae ge anu sakitu hartina musibahna pohara ibadah terus zikir terus piraku urang karak nyeri huntu bae ge teu ngaji acan piraku urang karak nyeri sirah teh salat acan tak kitu bakal jadi dakwaan ieu. Ieu mah pikeun tamsil doang dongeng gitu. Tergantung pikeun urang mah candak hikmahna candak manfaatna kitunya. Hadirin anu mulia, diangkatlah Nabi Ayub setelah cager jadi nabi sareng rasul.
setelah diangkat jadi nabi sareng rasul malaikat jeung berikut bidadari balik ke alamna balik ke alam langit bidadari balik ke alam surga kumaha Siti Rohmah teu nyahueun Kangjeng Nabi Ayub kuari mah gagah Kangjeng Nabi Ayub kuari mah kasep pokon mah kuasa alabatan anu geus sehingga Siti Rohmah pangling Siti Rohmah rek balik ka jurang mawa kadaharan pikeun Kangjeng Ayub Kangjeng Ayub keluar ti jurang ti gunung rek neangan Siti Rohmah barang panggih cik Kangjeng Nabi Ayub Rohmah kadieu ai ieu lalaki ngagerokeun aing nyakase ari ieu lalaki saha nya jadi pangling teu kabade karena bersihna alabatan anu geus Kangjeng Nabi Ayub Rohmah ieu Ayub salaki anjeun ulah bohong kak iya kakak ulah sok ngabohongan abdi Ayub mah teu saperti kieu Ayub mah jelema panyakitan teu walakaya teu bisa leumpang-leumpang acan hari ieu nya kasep dedeg pangadegna pokona cik Ayub Rohmah ieu Ayub salaki anjeun ieu Ayub salaki maneh kuari mah geus cager cik Siti Rohmah kak sanajan kakak neuk cager ge piraku gancang amat pan kudu prosesna ge anu kebel prosesna ge piraku kana sampai dua poe langsung kieu bae ih siapa pan ieu teh lain kahayang aing cik Ayub ieu mah kahayang Gusti Allah dalam muncul Allah gitu atuh geus jadi gitu emangna kahayang sia sarua jeung kahayang Allah moal atuh Allah mah pandek ngadamel naon ya cukup kun payakun pan cik Allah cager atuh mah cager harita ai urang mah pan kumaha proses urang muria tuh mah ieu asa teu percaya gitu piraku Kang Ayub jenak di kamari mah hartana gering parna ai keluar jadi kieu nya kasep umpamana cik Kangjeng Nabi Ayub Rohmah lamun sia teu percaya ieu aing Ayub aing hayang nanya ka sia salaki sia ngaranna Ayub naon ciri-ciri Ayub salaki sia diinget-inget ku Siti Rohmah salaki abdi mah boga tanda naon tandana putih dina naon dina sirah cik Siti Rohmah barang dipariksa pa eta sirahna Nabi Ayub ku Siti Rohmah nyata jelas dina sirahna aya tanda putih tidinya karak mah Siti Rohmah percaya mun eta teh Kangjeng Nabi Ayub salaki manehna ieu teh geus atas kudrat jeung iradat Allah karena Allah mah lamun berkehendak deuk naon bae cukup kulapan kun payakun cik Allah cager harita keneh cik Allah jajan atuh harita keneh geus nu mata pikeun urang gering mah atuh berobat bae itu maaf pengawasan andi dimuliakeun Allah rupina ieu riwayat Kangjeng Nabi Ayub tamat dugikeun ka dieu Kangjeng Nabi Ayub tos panggih deui sareng Siti Rohmah tos diangkat jadi nabi sareng rasul kadituna Nabi Ayub bakal diangkat jadi raja atau jadi pati
sakitu anu kapihatur mudah-mudahan ieu riwayat aya manfaatna urang candak anu saena urang piceun anu awana wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.